Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngeriung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat singa jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yen urang teh manusia, bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah mah pada-pada mika boga. Matak jelema nu alus teh jelema nu tara hayang ngareret kana kasalahan batur sabab sadar kana kasalahan diri sorangan. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu kusim kuring dipihormat. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Allah nyiptakeun manusia boga tujuan. Tujuanana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah teu samata mata kami nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Allah nyiptakeun manusia teh sangkan ibadah. Ta ayeuna tanya jelema dagang kunaon dagang hayang untung. Tanya tukang tani kunaon tani hayang hasil, ta eta teh tujuan. Ieu judulna pangajian, tujuanana hayang naon? Bener cek bibir mah hayang ilmu, ngan tanya kodok hate sorangan hayang panggih jeung urang. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge ustad loba kiai naker nama gejeng kudu nungguan nu jararau, rasiko nu jauh mah nya kudu mayar. Sabab cek ilmu kolot baheula ge ilmu nu matih teh nu matuh. Saha ilmu nu matih nu matuh? Heuh ustad nu deukeut. Matak hargaan mah ustad setempat. Nana gerhana mah urang jauh tong pati dihargaan. Datang ka dieu ge hiji diulem, dua dibayar. Tah hargaan mah ustad nu deukeut, ngarah ibu meunang ilmu ti ustad nu deukeut, ngarah mati nya ustadna kudu matuh, jiwa ibu ulah motah. Ari ieu mah ka ustad deukeut mah sok ngaledek nyebutna ge ustad kukut, sok we ngaraku. Paingan atuh elmuna teu mati-mati sabab jalma nu nepikeun agamana ge ngadon dihina ngan dalah deui ari ustad leeh hate geus disebut ustad kuku teh teu punung. Lamun waktu maot ditahlilan ku ustad eta, lamun waktu maot dikubur ku ustad eta, cing atuh tad kali-kali mah dendam sak met. Lamun si eta nyebut ustad kukut, maot si eta bikeun paculna pek we nyieun kuburan sorangan. Hakikat ilmu teh al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Nah geus sadar urang baroga ilmu tapi can boga cahaya, matak loba keneh jalma baroga ilmu, luhur ilmuna tapi dituturkeun ku luhur kasombonganana. Artina ilmu teh can jadi cahaya. Al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya, ibu teh baroga nyaraho bab tahajud. Tapi pan ditempot tina kicep kima kicep bareuki hees. Tah eta teh apal kana bab tahajud ngan praktekna eueuh jadi apal ilmu leungit cahaya. Da arah apal ibu ge bab infak jeung bab sodako, tapi naha atuh fakir miskin diantep nganelkeun desa weh. Matak naon lamun urang teh sadar yen urang ge boga kewajiban barang bere.
ibu ge apal sawarga teh aya di salaki lamun patuh ka salaki tapi geuning nalika duit leutik mah jeding we. Urang teh boga ilmu ngan can boga cahaya ilmu. Sabab ilmu memang babari di teanganana di sekolah, di pesantren, guguru kamana bae. Tapi cahaya ilmu mah gumantung kolbun salimun wadahna anu hade. Ilmu teh suci, wadahna kudu suci, maka perilaku ge bakal suci. Ilmu suci, wadahna kotor, teu saeutik ilmu dipake ngahina batur, ngaledek batur, nyaci batur, ngomentar batur, ngarendahkeun batur. Lamun ilmu jelema tapi sok ngahina batur, geratanya ilmu suci tapi wadahna kotor. Weh. Matak tugas ilmu teh naon? Ngabersihan eusi hate. Ieu maneangan ilmu teh nu robah ukur tiung jeung baju. Ari hate teu robah-robah, naon beda jeung bebengok orai. Apan orai ge ganti kulit ngan teu ganti ngaran. Bener orai ganti kulit teu ganti ngaran. Heeh, satahun sakali orai megar, tapi anger jelema sieun ku orai. Tah pangajian urang teh majelis jelema lain majelis orai, ngan ilmu teh tugasna ngarobah hate. Lain tiung nu robah, baju nu robah, hate. Ieu mah poe Senin tiung jeung baju tes bodas nganyuk bodas kabeh. Lamun rutinan Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis hideung kabeh. Ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu. Haben meuliean baju. Padahal ilmu mah nu kudu robah adalah lain tiung jeung bajuna, tapi ku ilmu kudu robah eusi hatena. Sehingga jelema boga ilmu jadi wawuh kana dirina, lain wawuh kana kagorengan batur, lain beuki apal kana kasalahan batur, tapi jelema nu boga ilmu beuki sadar saha urang sabenerna dina ilmu eta sorangan. Awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala beresihan, mun di imah kebul empel. Ngarah naon imah butuh bersih, ngarah ngeunah di cicingan. Hate ibu teh butuh tenang, lamun hirup hayang tenang ku ilmu kudu bisa micen, geuleuh, rujit, cuak, sirik, hasud, dengki, panasan. Tah lamun geus leungit panyakit eta moal burung tenang hirup. Ieu mah da kumaha atuh ilmu luhur sirik datang. Matak batur nyeun gedong nyeri hulu harita keneh. Batur meuli kongkorong ngajerete, manehna ge meuli kongkorong da panas hate. Ngan peda nu batur bisa dijual, nu manehna mah henteu. Da bejana kongkorong tina lajada ladang COD. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, kumaha lamun batur meuli mobil modar. Matak alam katenangan teh jieun ku sorangan. Di mana alam tenang bakal terjadi? Dina hate anu bersih. Matak sim kuring teu wani lamun sapanjang-panjang ceramah tarap pernah ngomong kieu, ibu-ibu nu gareulis teu hararayang. Kunaon kuring teu wani nyebutkeun ibu-ibu gareulis? Lamun kuring wani nyebutkeun ibu geulis, artina kuring nana gerhana nyimpulkeun ibu dumasar tina panempo. Sedengkeun kuring lain tatangga ibu teu ngadenge gorengna ibu. Jeung kuring ge teu rumasa ngarasakeun bageurna ibu. Matak hakikat teh ulah sok nyimpulkeun berdasar tina panempo. Matak lamun ceuk kuring ibu-ibu nu gareulis, kumaha ceuk salakina? Pret. Cing teh kunaon bapa nyebutkeun pret? Geulis teh ceuk ujang nempo beungeutna, abah mah geus nempo sagala-galana. Tapak budug dina bujur ge 70. Manusia lain ukur ditempo omonganana, manusia lain ditempo wujudna, manusia lain tempo jirimna, manusia lain tempo bajuna, tapi tah manusia mah tempo eusi hate jeung prilakuna. Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah adalah akhlak. Ibu di jilbab pek tuluikeun da memang kudu dina surat Al-Ahzab ge ngan punten eta tiung gera bawa kana akhlak. Lamun sirah di tiungan ceuli tong resep gosip, biwir tong sok ngocobrot ngomongkeun batur, panon tong lalajok kana kasalahan batur, darenge eta. Tiung ngaguyupuk, gamis ngangsar kana gosip dungdak dengdek, teu kaur batur nyeun kasalahan, bibir galing jeding-jeding ngomongkeun batur, popolotot wae kasalaki, ditiung samet jasadna, can ditiung eusi hate sabenerna. Weh.
Bapak-bapak bari ngareret ka ibu lebok innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Mutiara tina sagala ibadah bentukna adalah akhlak. Lamun deuk lalajo ceramah gampang teuing, lalajo bibir enteng teuing, tah lalajoan mah eusi hate jeung perilaku dina hirupna. Apaan aya lalajo pidato mah urang ge habene katipu wae geuning. Da eta pidatona alus, lamun keur area kahayang daratang ka warga masyarakat tuluy pidato hareupeun umum, bapak-bapak ibu-ibu lamun abdi jadi insyaallah bakal mensejahterakan rakyat, bakal bebela ka rakyat, bakal ngomean imah jompona nu rakyat, bakal nyakolekeun budak yatim. Tong keueung lamun abdi jadi pamimpin si gede wadul sia teh. Biwirna alus, pidatona alus, teu alus dina prilakuna. Loba rakyat poe ayeuna sangsara, harga-harga naik. Di mana anu baheula pidato teh nagog ka dieu oi. Suraknya matak nganilai jalma entong tina biwirna. Agama ge geus mere sinyal kolbi, kauli, fi'li. Kolbi eusi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Matak lamun ibu hayang lalajo jalma tempo heula eusi hatena, omonganana, pagaweanana. Lamun ngomongkeun sedekah bari jeung gebro, tah eta anu alus. Ngomongkeun tahajud bari panonna ge petet, ladang tahajud. Ngomongkeun tarapasea bari manehna ge selalu nyaah ka sararea, ta eta nu sabenerna. Ieu mah ngomongkeun sedekah ge nana gerhana ge poe ayeuna lain sedekah. Naon atuh ngadudut. Saha nu bakal sedekah? Si kades. Dina raraga milangkala engke teh beres ceramah bakal ditoel. Punten we cenah ieu mah Pak Ustad sedekahna heueuh dok ditampa hada butuh. Ternyata ilmu eleh kupanga butuh. Atuh cek ibu teu kumaha lamun teu dibayar wios ngan kuring nanya ieu background sakieu sabaraha jutaan, background dibayar teu, sound dibayar teu, tah naha background jeung sound dibayar ai urang henteu. Pan ieu teh judulna ge nagara Indonesia. Di Indonesia boga falsafah Pancasila. Dina sila kelima baca ku sararea keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kuring teh ieu rakyat Indonesia, jadi lain dek menta bayaran, hanya sebatas nyuhunkeun keadilan. Ceuk ibu sarua keneh ontohod. Al ilmu nur, matak ilmu teh nu kudu bisa tina ilmu wayahna kudu robah eusi hate. Sok inget-inget bisi aya nu pedit ku ilmu kudu bager sabab menang kahadean dina bager. Anu sok pasea jadi tara sabab ilmu senengeun ka jalma nu tara pasea. Anu kedul jadi daek, nu goreng ka salaki denge. Nu goreng ka salaki ayeuna geus menang ilmu balik ti dieu geuwat tangkep. Ayah engke salaki bakal bertanya, kunaon mamah balik ngaji jadi lebay? Taubat. Salaki isukna bakal nitah deui, mah pangaosan deui. Nah haba pemiwarang wae resep pangaosan teh robah hate. Matak hakikat kolbun salimun, hate nu suci itu berat Pak. Pira kadar miceun geuleuh, rujit, cua, ngewa, panas, hasud, dengki, nah hese-hese teuing. Berarti musuh teh lain batur, musuh teh lain tatangga, musuh teh lain baraya, tah musuh teh ayana hate kene sorangan. Hareupeun jalma anu goreng hatena moal pernah bisa kapake. Matak ibu bapak sadayana ibadah tong hayang kapake ku manusia tetep moal salamet tina bibirna. Moal aya salamet Pak hareupeun jelema mah moal. Ibarat ibu rumah tangga karek 2 bulan baheula pansieun jeung keung sare jeung salaki teh dibakutet make samping kaluhur make jaket ngajepat duaan teh keung ditoel oge muringkak tapi naha anakan. Nalika salaki hayang, nalika salaki bogoh, sakuat-kuatna baju ibu tetap dikoreh.
Tapi punten ayeuna geus kolot umur 80 tahun geus nini cobian kulem tataranyang tong make naon-naon urang yakin cek si Aki di calana ari sia ngewa teh aya kasus nu berbeda Pak matak nalika hate keur nyaah ya pasti diusahakeun tapi nalika hate geus leungit ka nyaah ibu geus deuk mereka nyaah ge ngadon diganggeureukeun geus asup angin mah aing nu lieur sia teh matak jalma mah gumantung eusi hate so korehan hate ibu besi aya nu panasan geluhan rujitan cuaan ngewaan piceunan moal tenang hirup bahkan Allah wae ngancam kami cek Allah moal ngahampura dosa manusia sampai eta manusia silih hampura jeung papada malahan engke di akhirat loba jalma nu nagih ka Allah ladang salat, ladang zakat, ladang saum, ladang haji. Gusti, mana ladang salat abdi? Gusti, mana ladang pangaosan abdi? Gusti, mana ladang infak abdi? Abdi teh ibadah di alam dunia. Nah ieu pahala make jeung eueuh. Ceuk Allah teh, bener anjeun salat, tapi bibir maneh nganyerikeun batur, gara cokot tuh pahala salat maneh di jelema nu dinyerikeun ku bibir maneh. Lain wel pan kalakuan maneh ieu teh. Rame euy. Matak hadirin ngadangdanan awak soal babari tah ngadangdanan eusi hate soal nu hese. Ibu nyeri sirah datang kuring buku naon haharurungan nyeri mastaka cep tah aya oskadon gawat inum tah akuana diinum ku ibu cager harita moal teu mencit hayam Pak. Nah hajing teh bu mah jeung ngirim hayam bakakak alhamdulillah ku Pak Ustad di pasian oskadon emak nyeri sirah jadi cager urusan nyeri sirah dibere oskadon tuluy cager pasti nganuhunkeun tapi nalika panyakit hate kabuka ku Ustad ibu ngadon keheul ka ustadna ngaraku sok bener matak hakikat hirup di mana atuh manusia teh dina hate ibu manusia teuing Allah nyiptakeun sasatoan Pak ceuk Allah teh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq apa nabi teh narima wahyu eta ikro baca nabi bertanya ya Allah naon nu kudu dibaca bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun Muhammad naon perkara nu dijadikeun ku kami nu diciptakeun ku kami lain sebatas maca Quran tapi pek alam jeung diri anjeun ge baca saenggeus dibacana kunaon Gusti abdi kudu maca bismi rabbika bismi ku asma kami tah cicing geura baca ku asma Allah ari asma Allah teh 88 nempo leuweung baca ku sifat Allah ya Rahman ya Rahim maha welas maha asih jadinya kaleuweung matak leuweung diantep cenah hejo lemok tutuwuhan curcor cai tiwahangan lebeut ku beweungeun loba ku alaeun banjir moal terjadi gempa moal terjadi musibah moal terjadi tuh lalajuan kolot baheula ngaji Quran teu pati beres tapi tempo leuweung nepi ka hejo aya banjir bareto eueuh aya gempa eueuh aya musibah eueuh ternyata dibaca ieu alam ku kolot baheula ku sifat nyaah ka alam sehingga teu ngaruksa poe ayeuna bismillah dina letah bararoga bismillah dilekoh-lekoh tapi leuweung beak artina maca lain ku asma Allah tapi maca ku sarakahna hirup banjir terjadi gempa di mana-mana musibah terjadi kakara Allah dituding takdir kalakuan orang nu salah nah habet nyalahkeun takdir baca geraso aya jalma katempona tara salat baca ku asma Allah ku sifatnya karunya teuing ieu jalma tiba heula nepi ka ayeuna ku acan katempo wudu-wudu acan pek deketan pek rangkul tanya ka hayangna naon karesepna bisi teu boga beas pangmerekeun bisi teu boga imah pangnyeunkeun geus nyieun jasa ka jelema kitu cacar ku dalil tita salat kuring yakin ngagugu naha nabi teh nyieun jasa heula ka kara dakwah urang mah dakwah menang jasa eueuh well
lamun kana ngaledek kurang menutu salat jika doma paingan atuh si eta dikadek macana lain ku asma Allah tapi maca ku sifat sombongna diri bener pamajikan baeud baca ku sifatnya Pak duh ieu pamajikan baeud tong ditanya menyegag kunaon mamah baeud ku sia kalah pasea coba baca ku sifatnya tanya awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus kosong geura toong duit ge geletekan ngan 10.000 lipstik geus dicokelan ku bilik mata kieu geuning warnana teh eta wadah geus dekok tengahna bapak jadi sadar kunaon pamajikan baeud aing nu kurang mere rasiko gek diuk gigireun pamajikan kaditu ingkah ulah kitu mah aya artos 3 juta keur mamah kabeh keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi damai Pak da urang mah atuh macana lain ku asma Allah ku nafsu ku keheul ku amek ku rujit ku cua matak nalika pamajikan baeud saminggu teu anggeus-anggeus paseana da eta bebengok salakina macana ku keheul sia teh geus kolot baeud wae haram jadah tuh kumaha cek itu paduli teh kumaha aing sia teh rame Pak coba lamun dipajak ku sifatnya lol aya tatangga tara ditiung buukna teh dibeureman baca ku sifatnya buah-buah si eta teh ditiung teh ku teu boga ka dieu nyai emak kamari meuli tiung alus 450.000 aya di imah da mama geus kolot jeung nini jigana pantes lamun di maneh dibaca ku sifatnya coba ayeuna kanu teh ditiung neraka ngaliwat euy paingan si itu beuki ngewa sabab urang leungit asma pangeran na awak urang kahartos ieu teh negara Indonesia poe ayeuna teh kaleungitan sosok-sosok jalma nu mibanda sifat pangeran padahal Indonesia pernah dijajah ku 5 negara Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang panglilana nu ngajajah teh Belanda saking kulila Belanda cicing di urang subang mangahargaan ka Belanda nepi ka nyebutna ge walana berarti ieu teh alona tapi naha irung demes cenah cek beja 350 tahun cenah cek beja 360 tahun cenah cek beja itu mah unsur politik da teu nyaho di waktu harita pokona panglilana nu ngajajah bangsa urang adalah Belanda beres Belanda teu eureun Pak sumping Jepang 3,5 tahun sehingga nepi ka detik ayeuna di Subang aya bahasa Jepang kaligata garobae hei teuing Jepang ti mana Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang naon tujuanana maranehanana datang ka negara urang deuk ngeruk kakayaan bangsa urang nepi ka detik ayeuna Bapak sadar teu urang teh dalam posisi terjajah Pak lamun tujuan penjajah nyokot kekayaan sumber daya alam Indonesia dan nepi ka detik ayeuna teh dikuasai ku bangsa urang Freeport Amerika magma Australia timah lain nu urang tembaga lain nu urang tambang timah anu batur tambang perak anu batur tambang emas anu batur tapunten milik Bapak mah hiji tarik tambang matak pasti dina Agustus can kokod rusak mah bangsa batur ngagali taneuh anu jero nepi ka detik ayeuna bijil emas bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil perak bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil perungu bangsa urang ngagali taneuh anu deet boled matak dina politik teh kitu ngadu bau ngabauan awak batur hayang menang teh sia teh mangragrageun darajat cek ca gengsetnya oh langsung ai cek urang mah nya merek parem sekalian lain ngabuntut bangkong lo Jepang 3,5 tahun
tujuan maranehanana datang ke bangsa urang dek ngeruk kekayaan bangsa urang. Hampura Pak, Jepang geus eueuh, Belanda geus eueuh, Portugis geus eueuh, Inggris geus eueuh, da anger kekayaan urang manu batur keneh. Jadi artinya secara tersadar, secara langsung urang teh masih keneh terjajah. Can merdeka seutuhna. Bener? Malahan mah tujuan daripada datangna Belanda jeung Jepang teh freedom et impera, politik adu domba, dan nepi ka detik ayeuna Ustad gesok paras ya. Artina kajajah ku hawa nafsuna. Parebut naon atuh kira-kira, parebut usoli jeung tu usoli, parebut kunut jeung teu kunut, parebut 11 jeung 23, naha kuat nepi ka kudu burger jeung pasea. Lamun bener geus merdeka, pek silih ajenan lain kudu Islam dianggap musuh diri sorangan. Weh. Bener? Datang na negara batur kada bangsa urang adalah dek ngajajah, baheula ngajajah fisik, poe ayeuna punten. Fisik teu dijajah, ngan bebengok ibu ge geus kajajah ku bebengok HP. Leungit kuota meuli. HP ruksak diomean. Charger casan leungit meser. Coba Quran budak leungit 2 minggu teu meuli-meuli. Kajajah geuning urang teh Pak. Daek teu daek, sadar teu sadar. Ngalawan bangsa urang ka negara batur hampura, Indonesia mah hampura ngalawan. Sehingga Tasikmalaya dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustafa. Sumedang nu deukeut jeung Subang dipimpin ku Pangeran Kornel anu maot di mana tah? Di Cadas Pangeran. Baheula viral eta Cadas Pangeran teh maot Pangeran Kornel jeung ribuan rakyat Sumedang mempertahankan Indonesia hayang merdeka. Leungit sejarah eta siana leungit di dinya. Matak barudak ayeuna teh apalna teh lain ka Pangeran Kornelna eta we ka siana leungitna. Sehingga lahirlah organisasi besar agama-agama Islam. Jadi Indonesia bisa merdeka teh dilantarankeun ku nilai persatuan dan kesatuan. Maka lahirlah Bhinneka Tunggal Ika, silahkan berbeda tapi tetap satu dalam tujuan. Rek Hindu, rek Kristen, rek Buddha, rek Islam, silahkan berjuang dengan gaya masing-masing tapi tujuan adalah sama, Indonesia merdeka. Poe ayeuna dina agama dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, silahkan tapi punten gawe yatim tulungan, miskin bantuan, jompo belaan, katempo ku Allah gawe na bukan katempo bendera na tapi garawe babarengan dina sifat nilai persatuan dan kesatuan. Maju lamun kitu Pak. Weh. Freedom et impera, politik adu domba, nepi ka detik ayeuna diadu-adu bangsa urang teh. Bener. Maka naon atuh tujuan daripada kemerdekaan? Tujuan daripada merdeka adalah teu aya sanes lintang ti supaya sumber kakayaan urang dinikmati ku urang keneh dari rakyat untuk rakyat dan oleh, tapi kenyataan pabrikna aya di urang tapi rakyat hayang gawe kudu nyogok. Aduh, bongan judulna milang kala. Sehingga butuh Pak urang teh sosok pamimpin. Jelegur di belah kidul, jeleger di belah kaler, singkot seak belah wetan. Baheula zaman era bangsa urang hayang lepas tina penjajahan, nilai persatuan dan kesatuan nepi ka beletuk pan ibu-ibu nini-nini sisi jalan, tentara jeung bapak-bapak deuk perang ka medan tempur. Maka jeung aya lagu naon ngaranna? Tihon cewang nah gitu geuning. Gerasop nyanyi. Duh, cala ieu teh aman tuh itu. Tihon cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa tudua cado mundur. Heeh, mun maksud tacan 1 2 berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ker
Merdeka. Lamun iya zaman Belanda panggeulana paeh atuh. Ai merdeka teh kudu ngahoak sesentak. Naha nembungkeun ka wani merdeka. Lain kudu bari mundur nyebut merdeka teh kudu tempur. Sabab ieu mah laguna ge lagu gairah. Tentara init ka medan tempur, bapak-bapak init ka medan tempur, para ustad jeung santri init ka medan tempur, maka ibu-ibu tugas nyanyi nu bieu kitu. Di jerona aya bahasa lali rabi. Lali poho, rabi anak pamajikan. Tuh pahlawan urang teh Bu ngorbankeun nepi ka poho ka anak, poho ka pamajikan demi Indonesia hayang merdeka. Poe ayeuna geus merdeka, nu baheula poho ka anak, poho ka pamajikan hayang merdeka, nu ayeuna mah aduh lain poho ka anak pamajikan, ngadona raramahan pamajikan. Da majarkeun teh tos merdeka. Teu sadar kana nilai-nilai juang kolot baheula. Ribuan santri di Tasikmalaya digorok, dibedil, dibedel, keluar eusi pejitna, darah ngalir kana cai, kana walungan, maka di ditu Pakuan ngaranna berubah jadi Ciamis. Baheula mah Pakuan, Pak. Tapi saeus aya peristiwa darah ngalir ka walungan nepi ka beureum hinyai disebut weh Ciamis. Ci artina cai, amis artina hanyir ku darah-darah para santri waktu harita. Iya mah ngahaja dina milangkala teh ngarah pamimpin urang teh sadar geuning baheula teh kitu Indonesia teh. Lain ujug-ujug ngajedog na kursi. Bener Bu? Lali, rabi, tegang, pati. Ari tegang pati teh maot. Loba pahlawan anu perlaya di Medan Danalaga. Loba pahlawan anu ukur layon datang ka imahna. Setelah anjeunna mararaot detuslah merdeka, tetepa anjeunna tengah saan sadetik-detik acan kemerdekaan. Poe ayeuna urang generasi nu geus merdeka ngaruksak alam Indonesia teu bersyukur ka pahlawan nu sanyana. Alam diruksak, leuweung diruksak, sagala rupa diruksak. Poe ayeuna ngaruksak termasuk moral. Laras? Mata eueuh deui nilai persatuan dan kesatuan tembongkeun poe ayeuna. Keun urusan MBG keun. Nepi ka jadi kades ayeuna mah kudu sabar. Sabab anggaran di pamarentah pan dipotong. Dipake ngabangun koperasi merah putih. Ari duitna geus dipotong, ari ngabangunna acan aya. Kades jadi sasaran, mata punten Pak Kades kudu sabareun. Tak ayeuna majigana nu hayang jadi kades teh rada empot hate. Kahayang warga beuki loba, kahayang umum teu boleh nungtut, sedengkeun anggaran di pemerintah hampura taros Pak Kades bisa teu percaya. Matak ayeuna mah Bu, aduh nu jadi kades teh talung jadi ustad. Jadi ustad mah ayeuna wae sapoe 3 di dieu terus ka jalan cagak, ti jalan cagak belenyeng deui ka Subang ka Pagaden 3 Pak, geus kabayang ku Bapak 3 atuh. Ya keprok da eta neuleuh kana amplop maneh mah. Ayeuna Pak Kades paingan poe ayeuna Pak Kades samutan tara lalila. Heuh da nu hajat sugan punten Pak Kades ieu mah tilah samutan asa eueuh kitu da. Mata ustad bageun bae dek ceramah lila ge. Nah, heuh da punten Pak Ustad ieu sedekahna. Tapi hayu ayeuna mah nu jadi kades berjuang dengan kadesna, nu jadi ustad berjuang dengan ustadna, nu jadi kiai berjuang dengan kiaina, maka rakyat ge berjuang dengan tata cara rakyatna. Tong loba teuing ngariweuhkeun nagara, anggur ayeuna mah hayu urang bangkitkeun gotong royong kerjasama bari sama-sama kerja, ulah sirik kun menang BLT. Ieu mah dititah jumsi oge. Jumse, kumaha jawabna? Ju gue nu menang BLT wungkul. Beunghar geus, gedong boga, sawah boga, duit boga, budak kasakolakeun.
ayeuna mah geus nungtut diri sorangan, tong nungtut Pak Kades, tong nungtut Pak Camat, tong nungtut Bupati, tong nungtut Gubernur, tong nungtut Presiden, tuntut diri urang. Lamun nu beunghar boga kewajiban barang mere kasih yatim, pek mere. Boga kewajiban mere kasih miskin, pek mere. Tong loba nungtut teuing batur, tuntut awak urang sorangan. Nu paling parah nu beunghar harayang BLT, rada gelo atuh. Tah punten ieu kaleprok. Kunaon keprok kucan kabere dalam geus kabere mah nyebut lagi rezeki anak soleh. Ayeuna mah urang bangkitkeun deui zaman-zaman baheula gotong royong kerjasama jaga nilai persatuan dan ke eta we Pak ayeuna moal aya nu mampu ngancurkeun bangsa urang negara urang lamun wargana nilai persatuan jeung kesatuan dijaraga. Da ayeuna mah atuh kumaha agama geus pecah belah, komo partai politik geus pecah belah, akhirna hayang nangtukeun presiden teh, padahal umat Islam teh 93,17 hayang nangtukeun presiden hiji gampang lamun Islamna bersatu. Poe ayeuna hampura Pak, rada hese tong nyalahkeun pamimpin, urang salah bongan urang teu nungtut bersatu dalam kehidupan. Coba lamun ngahiji sararea heuh, sa Indonesia milih nana gerhana jadi isu ngan kusabab Indonesia boga Notonogoro jeung Natanagara. Notonogoro matak rata-rata nu jadi presiden tina no Soekarno, to Soeharto, pokoknya nu we Joko Widodo, Bambang Yudhoyono, terus Prabowo, bere Megawati teu lila. B.J. Habibie teu heubeul da kudu tah cenah bejana Gubernur Jawa Barat namina Pak Deddy Mulyadi, lamun mah dek jadi presiden jigana kudu ganti ngaran jadi ala ngahina ala ku aing bejakeun mau ke jeung Dodo Mulyodo. Ieu teh perhitungan Jawa Pak, perhitungan Jawa Notonogoro, perhitungan Sunda Natanagara. Matak rata-rata Jawa adalah indungna, Sunda adalah anakna. Lol cek ilmu kolot, Sunda teu meunang kawin jeung Jawa. Lain kawin rumah tangga Pak, lain pengertian kawin di dinya lain kawin rumah tangga. Boa-boa kuring ge meunangkeun urang Jawa. Atong diaminan aing mah teu ngarti bahasana. Urang Sunda boga Natanagara, maka lahirlah Sunda mah. Sunda dina Sunda make jeung calon pamimpin teh hiji teangan budak angon. Ingat-ingat Pak, da ieu mah caramana bahasa buhun atuh. Guru kuring ngabejaan. Teangan pamimpin teh budak angon. Muning sakitu gedena dituntun ku budak angon, tapi muning nuturkeun ka budak angon. Naha sabab budak angon ngarti kana kahayang muning. Geus rada ngarti sakitu. Budak angon muning gede dituntun ku budak leutik, tapi muning nuturkeun ka budak leutik sabab budak leutikna ngarti kana hayang muning. Hareudang di mandian, mun lapar di paraban, diiuhkeun di kanang, ngartieun eta budak angon ka muning, akhirna muning nurut ka budak angon. Kunaon poe ayeuna rakyat teu nurut ka pamarentah, bongan pamarentah teu ngarti kana kahayang rakyat. Nah rarayang MBG rakyat mah hayang nage harga terjangkau, sekolah gratis, lamun dek berobat bebas, pagawean babari, nu datang ngadon MBG. Aing ngomong kitu bari sieun deui. Tapi kebenaran perlu diungkap. Moal jadi pejabat tanpa rakyat, matak pejabat teh dengekeun atuh ka hayang rakyat. Weh. Budak angon artina pamimpin nu ngarti kana kahayang rakyatna. Hiji eta. Kadua, teangan euy pamimpin teh nu bangkong di kongkoro kujang. Geus lieur deui wae kolot baheula Pak. Bangkong di kongkorong kujang. Lain bab bangkongna tapi bab kujangna. Ai kujang molongona tilu. Tah ngaran pamimpin mah kudu molongo.
artinya kosong. Ngaran pamimpinna kudu kosong tina kepentingan pribadi, kosong tina kepentingan keluarga, tapi eusian eta kosong teh ku kapentingan rakyat. Tah eta ngaranna pamimpin. Heulakeun pangabutuh rakyat, sing nyaho kana keringat rakyat, sing apal cara nyusut si panon rakyat, didinya pamimpin nu keur diarep-arep ku rakyat. Ananda urang mapira nepikeun kolot baheula. Kemarin bapak ge uning bahasa kitu. Kosong, saha nu kosong teh? Tilu. Maka gambaran Prabu Siliwangi adalah maung. Teangan pamimpin teh jiwana maung. Ari maung teh ma jeung ung, ai ma manusa, ari unggul, tah pamimpin teh kudu jadi manusa unggul. Lain maung nurang ngeteng atau dipingpin ku maung mah beak ieu. Maung teh filosofi, ma manusa, unggul, jadi teangan pamimpin teh manusa unggul. Nu mana manusa unggul teh anu kosong, leungit kabutuh dirina, leungit kahayang dirina, nu dieusian kahayang rahayatna. Maka pamimpin nu kitu teu weleh we miheulakeun pangabutuh rakyat katimbang pangabutuh pribadina. Disebut we Siliwangi. Silih wangi sengit, matak pamimpin kudu loba datang ka rakyat, nyengitan rakyat, nyaho kahayang rakyat, apal kasusah rakyat, nyaho pangabutuh rakyat. Ulah jadi pamimpin teh ukur ngolo rakyat PHP. Loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos, paribasa demi rakyat, demi rakyat. Waduh sia teh kuat tapi kan ngesang saking kusumangat ya. Maung teh manusa maka nukat opat pak teangan euy pamimpin nu boga jimat. Tah ieu mah butuh penafsiran. Nah apa kades bogaeun jimat batu ali lain jimat eta, keris lain jimat eta, isim anu jiga sajadah lain. Jimat naon atuh? Sapta Mustika Dharma Buana. Lamun teh dibahas lieur. Pamimpin teh anu Sapta Mustika Dharma Buana. Sapta 7, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Jadi teangan pamimpin nu boga 7 jimat dina dirina. Angka 7 sakti, langit sab'a samawati, 7 lapis langit. Bumi 7 lapis bumi, termasuk aki-aki bedegong weh mamawa angka 7 mulut. Geus 40 tahun hese jodoh kudu mandi di 7, make kembang 7 tuh nu apaleun anu nyaho nu anu ngalaman mah arapaleun. Kolot baheula mun ngitung teh hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 6 7. Mun ku bahasa Inggris 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Mun ku bahasa Sangsekerta Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Lasta, Sapta. Sunda nu boga maka Pancasila. Sunda tah bahasa Sunda Pancasila. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Dasa Dharma Pramuka. Sunda nu boga Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Lasta, Sapta. Kerennya Sunda teh. Nah, tuh. Termasuk Garuda tuh. Dibawa we ku kolot baheula lamun ngitung geuning. Jing, guang, geong, tanduk uncal, ngarampeol, tek-tek berewek genjreng. Ngitung baheula. Teangan ku bapa pamimpin nu boga 7 jimat dina diri. Nolol Garut, nolol Subang, nolol Jawa Barat. Maka Jawa Barat calung, angklung, dog-dog, reog. Dina calung, angklung, dog-dog, reog sok aya nu ngaran rayak. Rayak. Awas lamun ini nyebut teu apal ditonyok. Mun budak ngora nyebutkeun teu apal bae. Da aya namun di sakola geus arareueuh, pupuh geus leungit, kinanti geus eueuh. Sinom geus eueuh di sakola teh nu ayana teh MBG we.
jeung PIP matak ibu-ibu baheula datang ke sekolah nanyakeun ka guru, Pak Guru dupipun anak tos tiasa maca baheula nu ayeuna orang tua datang ke sekolah, Pak Guru nahapun anak teu kengeng PIP. Paingan pendidikan berubah Pak, loba diogo teuing. Heeh nya. Tuh. Geus leungit pupu, geus leungit kinanti, geus leungit sinom, geus leungit. Sedengkeun baheula mah diajarkeun zaman bapak keur ngarora. Matak bakal apa rayak-rayak nu kieu rende berem rende hideung eta rende. Tah arapaleun euy. Eta beuki begini neng lawas 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 kaedanan sekali dia rende be embung pak tung deng deng pak dong embung pak tung ting tong pak dong embung pak tung deng dong pak tung embung pak tung pang dong pang tung pak tung pak dong bah bo bang bah maruk lain falsafah eta falsafah Pak zaman Jepang zaman Belanda ya rende beureum rende hideung leungit Jepang leungit Belanda pesek eta di jerona aya makna 7 calon pamimpin teh eta rende beureum rende hideung naon maknana rende beureum rende hideung leungit Belanda leungit Jepang dipesek ku para wali Allah ternyata nada nu dicokot tah pamimpin nu boga sifat 7 teh cager bager bener pinter singer jujur tur beunghar eta cager bener pin singer jujur tur beunghar tah calon pamimpin teh kudu boga jimat tak cager pin singer jut tur beung cager bener singer jujur tur nu tukang ngap-ngapan meureun geus capek teuing ibu dok milih pamimpin eta jimat sekolot baheula cager bager bener pinter singer jujur beung. Bapak mengulang masa lalu nalika bapak keur SD kalimat eta sok ditulis di tukangeun sakola ayeuna aya di dinya berarti aya nu geus ngarobah Pak sehingga kukuring diomongkeun teh bapak teh asa aneh padahal eta teh baheula mah di tukangeun sakola teh cager bager bener pinter singer jujur beunghar bubar sakola dibaraca ku barudak jadi pamimpin nu baheula hararade eta laras teh Pak itulah falsafah jadi ari hareupeun Belanda mah nyanyi rende beureum rende hideung rende aya sekolentangan leungit Jepang leungit Belanda dipesek ternyata eusina teh pamimpin urang teh kudu boga 7 jimat cager bager bener pinter singer jujur beung cager lahirna cager batina cager lahir cager awakna cager batina dina cager awak jeung cager batin jadinya karahayatna cager lahir ngan kurang cager batin koruptor malingan duit negara bangsat garong matak lamun kuring jadi presiden kira-kira Prabowo teu sanggup jadi presiden teu sanggup ngegulung anu korupsi teu sanggup meresan anu maling duit negara mundur Pak Dedi Mulyadi orang Subang orang Pakuan jadi gubernur Jawa Barat teu sanggup meresan korupsi mundur waniannya Bupati Subang teu sanggup meresan korupsi mundur ganti ku ieu ieu mah moalila teu hayang 5 tahun teu hayang 1 tahun sapoe jadi presiden lagi papunten abdi mah hayang sapoe
ukur dek meresan bangsat duit negara dek di kumaha Pak lah maka jeung di kumaha Bapak ngenteng tina hukuman rakyat nu maling doma piak huntuna nu maling hayam piak sirahna nu maling motor diudag-udag ku rakyat digalei dina susukan urang mah hayang lalajo nu maling duit negara digalei jika si eta urang mah dek kieu we lamun aya nu kursi tewak dek dibikeun ka ibu-ibu bu dek di kumaha dek di tenggelan sok ngomong buru aing sieun buru dek di tenggelan dek dipencit dek digantung dek digalei sok ieu najigan umum sieun gitu dek di kumaha dek di banyur sok ngomong sing beuki ngarak kadengean kudu gelo sok buru inilah hukuman rakyat Pak poe ayeuna Bapak ngabandungan teu nu maling hayam pe kuntu di tenggelan nu maling domba peak awakna nu maling motor ludes jeung awak-awakna nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera tah lamun geus beres korupsi dihukuman ku ibu abdi merek dibikeun deui kop Prabowo jadi deui presiden Pak Deddy Mulyadi jadi deui gubernur atuh bupati Subang pek nyangakeun abdi merek jadi ustad deui iya we dek diangkat tukang hukumanna ge nu maling duit negara mau tidak layak ku sih bener nah sabab urang Sunda boga falsafah cager bager bener pinter singer jujur beunghar cager lahir cager kadua pamimpin bager udah alhamdulillah cenah di urang ge balalager bager keur hayang keur hararayang mah duit mah 10 ribuan tuluy deui beas 5 kilo nahanana gerhana apa pan sok nitip di urang bagikeun ka rakyat hayang dicoblos geus jadi mah mana ayeuna jadi pamimpin mah ulah bager dadakan tapi kudu jadi karakter anu memang bager lamun pamimpin karakterna bager boro-boro medek nyalon boro-boro mah jadi dina teu jadi ge pamimpin boga sifat bager mah anaha barang bere mah da sosial lain politik lamun barang bere geus asup ancrup kana politik engke bakal nyeri hate mere karpet ka masjid ternyata teu tulus jadi dewan keri deui karpetna mere dahareun ka ibu jompo ka bapak yatim tuluy teu jadi da teu dicoblos narek dibedel eusi beteungna matak lamun urang bersosial sok sosial entong dicampur-campur dengan politik kahartos cager bager tilu bener ceuk undang-undang bener ceuk agama bener ceuk dari agama bener ceuk hukum adat inilah pemimpin anu bener-bener cager bager bener pinter pamimpin teh kudu pinter singer pamimpin teh kudu singer teh naon Pak gede kadaek aya nu hajat belah ditu belenyeng aya nu maot belah dinya leos aya nu gering susul eueuh duit kodok matak jadi kepala desa teh beak sawah inilah pamimpin nu keur diarep-arep ku rakyat lain kalah ka pajak ngeng dimahalkeun teuing lieur aing mah da cager bager bener pinter singer kagenep jujur katujuh beunghar pamimpin nu beunghar lain luhur kota gede dunya tapi pamimpin nu beunghar adalah nu beunghar eusi hate nah tah sakedeung deui pan engke urang bakal aya pemilihan jadi teangan ku ibu bieu tataan tah cager bager bener pinter singer jujur beung mudah-mudahan di desa Cikadu anu bapak kepala desana Bapak Herman pun lanceuk di aku lanceuknya nah sieun ya pun lanceuk Bapak Herman kepala desa Cikadu mudah-mudahan asup kana kriteria pamimpin ulah sebatas lamun pamimpin geus boga sifat cager bager bener pinter singer jujur beunghar ulah berpikir tentang desa
berpikir sakabupaten ge jadi, berpikir provinsi ge jadi, sabab negara urang, masyarakat urang keur hayang boga pamimpin nu cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beung. Bener Bu? Doakeun sing sehat lahir batin, dunya mewah akhirat, parek milik, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi. Takeun bae di dieu mah tong diapalkeun ngan kuring yakin pan sakedeung deui kebubar. Ibu yakin di jalan bakal kieu cager dah. Tangke datang ka imah salaki bakal nanya, "Lila teuing pangaosan teh gerhanana telat." Menang ilmu, menang Pak kieu geuning nya ceuk Prabu Siliwangi oge neangan pamimpin nu kieu geuning cager bagus. Kumaha ceuk salaki ari sia jadi gelo balik pengajian. Esuk pas sekdes ngawangkong jeung kades. Pan ditanya ku kades cing sok talar nu kamari pamimpin teh nu kumaha juk jaipongan eta sekdes. Cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghat. Tah eta panu disebut jimat teh lain jimat batu ali, lain jimat keris, lain jimat kai kaboa. Hayang jadi pamimpin make jeung neangan kasancang, kai kaboa, judul lagi kai kaboa, boa bener boa salah, nu pastiana boa edan. Manya hayang pamimpin ngagugubug kai keur nahaun. Padahal mah ilmu kolot bae mah itulah cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beung. Mudah-mudahan dina milangkala anu ka-47 Bapak Kades singka lebat kriteria eta. Bujeng-bujeng sebatas mimpin desa, pek pimpin kabupaten ku cara eta, pek pimpin Jawa Barat ku cara eta. Kuring yakin sukses Pak. Asli demi Allah sabab urang teh keur ngarep-ngarep pamimpin anu boga 7 jimat dina dirina. Lain jimat batu ali ka musyrik-musyrik, lain jimat keris ka teu ari teuing. Tah jimat kahirupan, cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghat. Ti dieu si kuring angkat ka jadwal kadua sajam jadi hampura moal tuang-tuang acan Pak Kades. Pan di dieu ge nalika kuring telat teh riweuhnya. Tah di ditu ge geus pasti riweuhna. Jadi abdi mah melaan batur teh kuat hardahar acan. Tapi Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan wae di tempat ieu dah saguru sailmu, pasti para ustad mah tara barang dahar di nu ngulem. Naha lamun diulem di dieu mana bawaeun balik. Lamun di dahar di dieu mah paling ge sakitu kituna, pan aya di bawah mah sadus. Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan, Bapak MUI, Bapak DMI, sing sarehat lahir batin dunya akhirat. Barokah ilmuna, pala putra putuna sing soleh tur solihah. Malah mandar muga-muga Allah nepungkeun urang sadaya engke di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna aya dina sapaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim guring atas nama pribadi Nana Ergerhana ngawilujengkeun milangkala anu ka-47 tahun kanggo desa Cikadu anu Bapak Kadesna Bapak Herman. Salamat lahir, salamat batin, dunia miwah akhirat. Balager rakyatna, balager anu mingpina, bager anu dipingpina. Sakitu nu kapihatur billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Pak Camat.